Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Aturan wabarakatuh. ya, Pak Ade terpanggil sareng simkuring diri ya. Alhamdulillah Pak, masih kena di pasihan sehat dugi ka danget ieu. Kumaha damang Ade? Alhamdulillah Pak di danget ieu mah sehat. Sehatnya. Alhamdulillah. Orang teh puasa teh sabaraha hari gitu nya. Ayeuna teh tos majeng ka 18 hari gitu. Teh ieu nya teh tamat urang teh sasi saum teh. Teh alhamdulillah kantun sababaraha dinten deui. Keun we geuning da aya teh teu karaosnya di keur ieu mah puasa teh. Ih, da nyaan Pak ayeuna mah waktos teh. Menit ka menit, jam ka jam, dinten ka dinten teh nyerepet terus Pak. Alhamdulillah, Yuswa teh geuning Pak teu karaos bade karena tahun 2014 mah jeung teh teh. Oh, 2024. 2024 mun jelas deui. Aduh. Makin meotan Yuswa teh Pak. Namun keun we da aya ieu sama dipikir sok kalah ka ieu. Sayeuna we saguyurna atuh kitu. Ini mah ya urang ngareah-reah ya di acara Dulacis TV ya Dulacis TV ya. Mohon. Obrolan sore-sore we yang bari urang tugas tarawehan beres tarawehan gitu nya Dari Kopai. Aida ti siang mah tiasa ngopi kieu Ya sopan pandai ai mah tiasa ngopi ngaropiah dulur. Ngaropi kayak urang iklan heula dulur. Aduh Pak, mun asa loyok kieu Pak tuluh Pak. Kumaha iklan kumaha Aduh, aya iklan aya kalau kumaha tuh Pak, asa loyok kieu aduh tos rada tuluh kieu ya. Aduh, suban kedah minum kopi Pak. Kopai. sok atuh Si cobian heula bekal cenghar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Seger Pak, panon jadi herang itu Pak. Wah, bener ku kopi kapal api mah. Iya kasiatna menghilangkan rasa ngantuk teh dulu-dulur. Wah, tinggal ku jarum coklatnya Pak. Wah, super Makin anteng we ngadalinding tuh panon teh cenghar deui. Tah, ka dulu-dulur geuling ngaros ngantuk tuluh minum kopai langsung cenghar deui itu. Seger. sok lah Ade anu mah geus iklan Tos. ieu urang ngaguar pengalaman we nya Mohon. pengalaman Pak Ade we Mohon. caritana teh cenah Pak Ade teh pernah ka mana ka luar Jawa teh ta pengalaman ka ieu we ta ka mana ka Bali pernah ka Bali Pernah Pak ka Bali. awal-awal ka Bali kumaha tah Awal-awal ka Bali teh kumpul teh almarhum Pak Eden yang ada cenah hayu urang sareng Pak Oma cenah urang ka Bali. Pak cenah ka Bali Mang Eden ka Bali jauh-jauh sih. ya sugan teh rek ieu nya naon teh Ya sugan teh deh pelesiran wisata. Ada PT cenah urang masangkeun pintu cenah di hotel aya 5.000 pintu, hiji pintu teh 2.500. Aduh. Dilaku cenah urang teu meunang cenah sapoe 4 pintu. Ya caritana teh siap cenah hitung urang ngahaja mah rekreasi cenah ka Bali. Kedah seueur teh kitu mah cenah Bali damel. Jadi istilah teh mah micen artos malah deui cicis gitu. Jadi dibuang dicari. Aduh tos teh dugi teh ka ditu Pak, wah pada mulana teh masih kena camaona udah terganten. ngalapkeun pintu Nya saurna teh teh terutama kenyataanna mah dongkap teh ka Bali. Sanes-sanes pun pintu masih kena garapun proyek masih kena bolongkotan. Karek wah. Itu kebayang pun abdi nepi 40 lantai ampir berubah. Nya kalau eta gorden geus cangkeul. naon hordeng Sanes gorden kai. oh hordeng sugan teh Sanes gorden disebatna teh. Nya kai urang jurutan teh kanggo eta kanggo
tahanan kenteng. Ya. Pas catat ontogna tuh nemer, ningali kohana pun lantai teu meni leuang. Terus Guru Putra tuh teh. Tos nomor 2 hari teh. Waduh Putra teh. Teu lami di Bali teh nya. Ya aya meureun kirang langkung 3 mingguan mah da ujung badai boboran hari teh. Jadi sasi saum kita Si saung, tapi data asa saung di Bali mah asa sawal. Kita suara ngararoko siang oge. Sareng sora adang asa jarang ngadangu. Lah ieu teh meureun Benten ieu na mah benten. kondisina. Ngan kahibur nanti di Bali mah seueur hiburan, wadah Pak. Tinggal hiburan boleh kena rampok, we di Pantai Kuto, aduh, di Paroe. Lain moe lokasi ya. Panas kan, tek panang poe teh. Tadi itu maroyang coba saurang eta. Ngalah mau di poean gitu nya. Duh, lu kan ngarah leuleus liat tuh ka kumaha teh apa. Ayo urang udah dipoekeun kalah ka Lesteng meureunna. Wah, bujang-bujang mah dipoekeun urang mah ka poe sakedap dan hieur kumpulmus tengah dinten Keling meureunnya. keling herang urang gitu. Orang bisi hayang sama herang gitu. Apa hayang herang pade? Minyak kalapa. Kalau apa herang. Insya Allah cenah herang burutna. Calikeun cenah tina naon Pak? Tina dulang na. Kapungkur pan sepuh kapungkur geuning nyangu terus dilebatkeun kana dulang. Ngagigihan. Ayeuna mah tos lampi dulang teh nya. Tos teu ayanya. Aya nama ayam meureun. Minyak geus jarang gitu. Paling dianggo ieu wungkul meureun naon da ngopak. Mohon Ngopak teh geuning baheula mah da. Tapi da aya mah ngopak ge anggar we kitu ku halu. nya. Ieu ditutup ku halunya Pak. Pan ngarah lemes meureun. Nya tos kitu teh Pak abdi teh. Aduh, cenah kumaha yeuh. Asa teu betah nu samindah yang euy cenah nu teh ongkos teh gaduh di batu beui. Malangkungan balong aki. Balong aki teh aduh nya laut. Ada muntasnya ke Bali mah. Muntas di eta tah di Bayuwangi ka Girimanuk. Ke Bali kantos nya. Nya Ke Kalimantan kantos. Kalimantan ka Sampit atos. Ya kitu mah pengalaman. Terus ka kulona pan ka Sumatera atos. Ka Sumatera berada minang. Naon da mana di Sumatera? Nya biasa we di BCA. Bangunan naon? Bang di Bang. Wow. BCA teh bangunan can anggeus. Wan aya ge nu damel di TNI ge aya. Naon Pak di TNI? Tukang minyak Indomie. Oh. Nya. Aya abdi mah da jajan kantos gitu beukeun ka Alak Paul mah anak apa? Paul gitu teh paling abdi tebih teh ini toko di dieu we di lembur sorangan. Dah saya kena gitu Pak. Dan teh seueur pieueun ari ditu mah aduh ari ngaran-ngaran tukang perantau mah jadi nu pait nu peuheurna teh kaalaman itu. Baik pengalaman dia ceritakeun ulun ka anak incu. Caritakeun teh ulah ieu we cing anu awana mah ulah diturutan gitu saena we gitu. Nya teh beledan sisuap nasi sing kalah Paul kieu. Lah pernah teu pada misalkan menuju di luar ieu tah luar ieu mah supaya aya pengalaman deukeran nonton beureun istilah teh kan ari anu ngarantau mah istilah teh luas teh apa deh kodenya luas. Luas uka paksa kan mangkeun bakat Pak. Bakat ning teh urangnya Bakat ku butuh. kan
Nah sababna sagelingan anu ngarantau itu sok seueur mun dipresentasikan seueur anu berhasil anu ngarantau teh, tapi rata-rata urang Sunda mah tah mun ngarantau teh sok tah jarunun gitu tah urang Sunda mah naon sababna sok kieu Pak, ari urang Sunda mah jadi istilahna teh nya lamun merantau ayeuna sapertina di tempat buburuhan ka hartos seperti sesuai jeung anu harapan urang sok hayang buru-buru euy hayang gaya atuh dina mujusna komo tah sok leuwih yang bola-balik. Jadi matak jadi orang teh istilah teh mah nol deui itu tah kenging sakedik wih kita dongkap Pak lemur seep deui berengbeng deui itu sareng kitu we benten sareng sanes harapanana sanes kan ti nol nepikeun ka angka 8 teh tah di ieu heula jadi naon istilah teh mah ditempuh pan angka mah paling ageng teh beureun 9 salapan tak gitu tak jadi urang Sunda mah sok inget teh ka lemur pan cek urang Jawa teh mah ari urang Sunda mah Sunda tak Sunda teh kitu mun berarung singan dibere kamajuan usaha hayang buru-buru nemongkeun gagahna kalem ka urang lemur atuh dibere keur suwena suwe teh keur kurang beruntung kurang berhasil hayang purat perot naon gawe kur kerja bakti mending balik di lembur mengajen tuh terjadi harapan teh parendek wae gitu. Tapi teh pengaruh daerah teh agak pisan yang model di Sunda pan asal daek ngolah sebelum di lembur teh pade nyamu laras. Jadi sakalana naon ge lamun misalkan tuangan geuleuh teh di Sunda mah di daerah urang khususna gitu. Asal daek capek gitu di urang. Tah gitu pan kieu Pak ya istilah kieu Pak. Jelema malah mun teu ngakal moal ngakeun. Nah kitu lamun teu pepelakan moal pepelak-lakan kan kitu. Kitu namanya. Nya sagala rupa kadah perlu proses heula berjuang heula. Jadi ulah maka ningalikeun heula ieu, ulah maka ningalikeun hasil, urang penting proses heula. Contona lil ibadat ayeuna urang ibadah teh ulah hayang karena kapuji, hayang diulu-ulu batur, urang teh niat nu ikhlas, nu ridho. Ulah ngarep-ngarep ieu sebab segala rupa ge lamun urang geus berjuang mah pasti antara gede jeung leutik mah Allah menentukan kan penting urang bersyukur ka eta anu menurut simkuring nya kitu dasar anu utamina pan gawe ikhlas teh ikhlas mah pan aya diucapkeun babari gitu nya. Gitu. Aya diamalkeun emang hese. Eta justru eta pan beratna teh ngamalkeunana. Ngamalkeunana ikhlas. Aya teori jeung ieu nama ngan prak-prakanana teh sulit teh Pak. Nah, kapitu. Nya. Contohna urang hayang sampun kun hayang bari ngajentung. Sur Pak Ustad di teh mah di lembur. Kokoro cenah ulah kokoro moyan tapi kudu kurumuyan sesanteuna berarti kurumuyan batin di kebon batur ge manggih-manggih di musmurang datang siji kadalah kokoro moyan nya tapi kudu kurumuyan gitu. Keur mah urang teh kokoro hek moyan we dek datang gimana tuh namprak pamere ngarewan pamere aya kurumuyan mah gawe aya kurumuyan mah digawe urang teh hasil keringat urang mun ayeuna hayang sampun pan urang teh perlu proses ulah macu dipelakan pan urang dipelakan dipelihara sahanteuna pasti bakal aya hasilna kan gitu. Beribadah guys seperti gitu Pak ayeuna seperti urang mayoritas agama Islam menurut ajaran Rasulullah pan urang teh penting mah urang ikhlas Allahu Akbar menghadap ulah aw ka ngarep-ngarep ganjaran penting mah urang ikhlas heula da eta mah walau alam lah rahasia Allah tama bareng kege atingalina di mana urang geus di alam kubur masalah usaha tama ngan pada ajaranna kitu nya urang mah syariatna seperti ajaranna gitu. Tah wajib dijalankeun pan geuning ieu mah simkuring kantos ye aya maca buku pade aya buku teh kieu lamun urang yang babari rezeki rezeki teh jadi anu kudu dibenahi teh ke diri urang heula laras
dibenahi teh misalkan dia orang yang boga rezeki da sebenarnya mah Gusti Allah mah geus rezekian ngajamin bahkan dinu Al-Qur'an oge gini kan namun orang bener-bener takwa mah gitu istilahnya baru ngalaksanakeun anu diparentah Gusti Allah nya gitu kan harus dijamin orang teh aya masalah aya jalan keluarna gitu rezeki sanu terang orang teh menang rezeki anu teu disangka-sangka teh kan kulantaran lainna diri urang teh acan siap gitu tah acan siap teh mah jadi bisi di hiji waktu dibere beureun urang teh rezeki nu badag nyalengor tah kanu pidorakal tah gitu cilakan apa tah gitu atak anu urang hayang rezeki anu gampang anu mah tong loba pikiran cing bebener urang diri urangna udah gitu nya laras Pak da rezeki mah nyalampurkeun jadi usul ulah istilahna kieu urang teh rezeki mah tong diudag-udag da diudag-udag mah sok kalah kalumpat rezeki nya didaguan cenah cicing diudag-udag lumpat keur eta geus aya patokanana beunang sagarupa oge nya leuwih ibarat kieu Pak tapi punten abdi sanes motong kalimah nya Pak nya nya sok kumaha pada ya mah menurut abdi pribadi gitu nya abdi kan ngalaman janten budak heula barangkali lamun urang kali henteu pisaureun sepuh bororah mah dipenta sepuh mah teu dipenta oge kan ningali budakna bageur mah pasti masihan kan gitu coba lamun budak nepi omongon bororang dina masihanna ge pangkolot teh satengah pusing dibalakeun tah bari ngamek tah kitu mata urang ibadah kalau ge sapertos kitu paitan da urang teh ngagem Islam ya ajaran kieu nya urang teh sadar deui we lah kitu napanya tah pan sebenarnya mah awalna jalmi ngaran-ngaran manusia mah teh jadi Gusti Allah teh geus di naon cenah teh kita teh ngaran-ngaran teh bunga kan kulantaran naon anu mata urang jadi istilahna mata urang seret karena rezeki teh kadang-kala urang teh aya pagawean urang anu memang pasaria tah eta anu matak jadi ngahambat kana rezeki teh gitu. Ieu mah di buku anu simkuring pernah dibaca mohon. Jadi ini lamun misalkan yang gampang rezeki cenah urang teh bebenah heula urangna. Jadi diri urang teh nah segala rasa bener masih kena salah nu Pak utama nama kieu dinu pola pikir urang kadang jalan itu loba anu pola pikir anu awon dipikirkeun teh gitu kaawonan atau istilahna teh dinu bahasa lagi kana mah negatif thinking jadi sagarupa nempo ieu aduh di pikiran teh rungsingna henteu di pikiran senangna jadi eta nu matak maheutkeun kana naon ngajaheutkeun deui maheutkeun ngajaheutkeun kana rezeki teh nah urang teh kudu positif cenah yang pandangan urang teh tah ningali misalkan ieu aya cenah jelema cenah anu aya anu iman aya anu jahat tah urang teh ulah mikir anu teu iman jeung anu jahat da jelema mah cenah balalager kabeh oge nah kitu kudu teh mikir teh kadinya urang teh nah cenah kumaha bisa kitu pan kieu cenah jadi lamun urang berpikirna positif mah memang aya di antara jelema teh anu teu iman nya teu iman teu bener misalkan teu bener teh mah kitu nya tah nudip tinggali kurang teh ulah nutup benerna jadi bener sih nanti ngan lempar nah karek lempar namun iman teh urang kayak 0% aya anu luhur gitu tanya aya anu beuki tah nanti lempar-lemparna nya sagala oge tahapnya Pak nya tong ningali gorengna tinggal teh batu teh alus we kabeh batu teh gitu nya lamun dina tangan matematika meureun negatif kali negatif masuk jadi positif nah gitu ada tak urang teh tong loba pikiran ting
anu kawananana orang positif urang teh ulah buruk sangka we istilahna sangka istilahna teh jeung kadang lamun urang buruk sangka beres sok ka warung sinan kan hade ge teu merenah lagi teu merenah contoh cenah kieu lamun urang init-initan cenah ka kota aya di kota apa sok aya istilah sok aya geuning mobil teh jalan macet jalan macet aya keur macet sok kumaha pikiran parit nya keur macet mah ka urangna ge bahareudang aduh para rusing tak urang teh kudah bisa ngahindarkeun teh dina palabahdinya hambatan gitu nya Pak nya tah jadi mau menang itu tong di pikiran teh macet nah nya anu di pikiran teh lain macet jalan teh cenah meh urang senang mah nya pinuh cenah jalan teh pinuh ku mobil jadi lamun urang mikirna jalan pinuh teh tah jadi moal boga pusing pasti moal pusing sebab naon lamun dietangna ku urang anu kitu lamun urang diemutna positif mah berarti jalmi teh sararea butuh pan gitu teu mungkin lamun jalmi teu butuh make jeung kajararan sadaya macet tah kan rezeki oge selama urang mikiran jalan macet tah kan kalau rezeki ge matak macet pasti sebab can naon urang doana goreng gitu tapi lamun misalkan urang mikirna jalan teh pinuh wah tah rezeki ge pinuh cenah pasti nya dari barat dari urang ngalah rezeki urang Pak aya saku pinuh berarti pinuh ku artosnya Pak sok bunga ya tah gitu cenah jadi urang teh kudu siap heula lamun urang hayang rezeki nu badak teh kudu siap heula urangna pasti Pak ulah naon cara urang geus goreng sangka ya urang geus boga pikiran anu sae gitu tah otomatis kasayan lagi urang teh bakal ngululuk gitu jadi lain anu aweuna nu datang ka urang teh sabab urang teh secara tidak langsung urang teh ngadoakeun diri sorangan supaya urang teh alus gitu lamun urang pikiranna hade gitu nah cenah cek buku itu teh otak asa anteng kitu ieu maca buku teh yeuh kitu gitu nyari abdi mah tan lain jarang di asa taraweh macam-macam buku ngono ieu mah logika abdi Pak kan kieu nya kadang-kadang teh modal dina ijab qabul we mah nya nya pan kita nyiru biasa geuning kadaharan naon dina nyiru teh tamprak kadang-kadang sok aya ngadangu kieu sakedik anu dibaktikeun ageng nu disuhunkeun heuh aya masalah ageng nu disuhunkeun mah tergantung kana modal ayeuna modal 1000 2000 hayang mencapai bati jutaan rek di mana tuh urang pikir kadinya pasti modalna gede pasti bijilna gede deui eta tah can naon ge sok doana teh sok salah ieu nanti salah tafsir jadi geus naon istilahna teh geus perhitungan nya sakedik nu dibaktikeun apa sok ayeuna contona dia teh masihan ka bapak sapamana 1000 ya kan ku ayeuna mah alit 1000 tapi ka abdi teh anu disuhunkeunana ti bapak ka abdi 1 juta atau 2 juta mun bapak ge mikir 2 kali na mere 1000 jadi minta 2 juta kan di dia tah gitu nah gitu tah model kieu di Pade sangat model tadi geuning anu ikhlas teh nya berarti teh mah ranahna geus asup kana anu hate namanya mohon kana hate jadi lamun urang ngagawean sagarupa ge lamun misalkan urang geus ikhlas moal aya istilah fungsi moal aya fungsi enjoy nya Pak ikhlas model kieu ya hese hayang ikhlas ya Pak model kieu model misalkan urang teh teu gaduh pada melan cenah mohon naon istilah teh mun teu gaduh pada melan teh nganggur lah nganggur banyak jadi serba salah kadul lain lain kita justru senang lamun urang keur nganggur teh hiji-hijina momen anu urang keur dipoto teh di mana urang keur nganggur sok misalkan urang liburan ya misalkan ke Bali jalan ke Bali dipoto urang cekrek dipoto nya di Bali pan urang teh keur teu digawe teh keur nganggur sok loba lamun misalkan keur digawe da hoream teh dipoto nya urang hayang checklist teh dipoto keur sibuk nu padanya nya Pak tah momen anu ieu teh anu sok dipoto teh di mana urang keur nganggur tah di mana urang can aya pagawean urang teh ulah fungsi gitu tah geuningan dipoto mah geuningan anggar keur nganggur digawe tapi Pak aduh tah kitu ari urang seueur komunikasi teh jadi peluang teh
dulu geningan benten-benten pulang tak kurang teh di ieu keur mata kongres teh lain kongres anu ieu tah urang teh obrol-obrolan teh eta teh hiji modal keur jalan kehidupan urang. Terus tah geningan cerita teh di mana orang keur nganggur teh ya. Orang teh tapi orang gawena hate nu ikhlas teh geuning pade sana. Nya. Aya istilah teh kurang keur butuh pagawean, memang orang teh can aya penghasilan. Nya. Kurantan urang ikhlas teh ningali ieu misalkeun teh naon misalna teh batur atau misalkeun tatangga atawa naon misalkeun misalnya teh nya aya ieuna naon istilahna teh buruan bala urang teh istilahna teh ikhlas teh santeun anu boga imah teh jol ieu we jol urang teh pamberesihan istilahna teh santeun anu imah teh da moal nyarekan ka urang teh atau anu bari jeung batin buka rezeki mah masih gitu duh daekan cenah ieu teh dititah ge mun daek hidang kieu meureun santeun nah leres Pak jadi waktu meureun aya rezeki teh meureun urang teh moal lebar gitu di mana orang kita kuku ieu teh ya nya saur sepuh teh mah kedah leuleus awak cenah lain leuleus awak nyakit tu daek tuh tapi kadang teh jalana eta misalkan jalana kitu misalnya kulantaran ningali karakter urang tadi teh menuju ikhlas teh aya jero-jero we tah urang teh karunya cenah nya urang buka pagawean cuman di anu si anu tah jalanna teh gimana we jalanna teh gitu ari ningali ieu mah tuh si anu daekan urang ieu tah tapi lamun misalkan urang tadi teh misalkan ijiran misalkan nya misalkan ieu ya antep cenah tah eta Pak nya laras anu panyakit tah eta somatan nah bukan gantinya Pak tapi Pak lamun dia itu emang gitu lamun ayeuna dia teh menuju sadar memang kadinya urang dilenyepan memang sok brai we hate teh ngan lamun aya keur aya rungsing aya keur amek Pak wah kadang-kadang ka istri dia abdi us kali itu ka dieu lain di dieu kurang jengkat cenah di dinya nu teu bawa harkat gitu lamun urang keur rungsingna gitu Pak memang dari sifat jalmi menyapa jadi heuheuy jeung deudeuh teh memang tos mata tos aya dua papasangan aya barang aya peuting urang aya keur sadar aya keur keukeuh udah wajar manusiawi punten banyak nya pada jalmi ada mun teu dipasihan nafsu mah da mal aya kahayang jalmi mah punten Pak setiap makhluk anu hirup mah bulan sadar teh dipasihan nafsu pasti banyak model urang hayang buru ieu pan nafsu atuh nya tak kitu aya ngopi ku nafsu urang teh matak jalmi hirup mah lain nuan maot nuan kahayang dahar ge can hayang mah mal dahar ayeuna urang hayang anu pan boga kahayang otomatis urang teh kerja keras mun tanya nya ku nafsu deui teh kerja keras teh kulantaran urang hayang ngopi hayang kopi teh eueuh kopina meureun nafsu teh kudu tanu digawe dan nafsu teh sebenarnya dibagi sabaraha bagiannya Pak nafsu teh pan aya nu nafsu mata kaduhung pada anu katabuan aya nafsu anu nguntungkeun aya contohna bade tetangga rek ngabangun awan mau hutan keusik ditah abdi keur nganggur puguh da nafsu ya hayang duit wah keder tenaga teh da eta oge nafsu anu ngajulung kana ibadah ge nafsu keneh laras Pak dalam misalkan orang kenal rapsuk sebenarnya mah aya tanaga teh nafsu segala rupana Pak gitu jeung mah kitu dahar we tu ieu dulu adik ku ieu paduang tua aduh awak sehat hate keur sadar dahar ge nikmat tapi lamun urang keur ngabarungsinan keur loba kapusing dahar anu ngeunah ge dan moal karasa ngeunah moal komo Pak tos macu capek di sawah teh aya leunca aya cengek penting mah aya patok kalapa direnos teh ngadudut kacang panjang dahana teh diulur wargi ieu rauk begitu decep we kana penting korot teh asa jauh we ka pipaeun teh nya jauh ka pipaeun teh
tuh ku Allah teh dibere Kalimantan dah dia cacakan kacang panjang atah jeung sambal 2 nya sambal 2 teh cengek jeung buya. Ih, alhamdulillah sudah Tapi diberi. dahar di restoran segala aya kamu pikiran keur pusing mah teu Teu ngeunah. ngeunah. Teu ngeunah rasana paling. Komo dahar di restoran, dina dompet atos kempes. Jadi dahar teh asa teu nimut terus sieun mahal, sok sieun kebayar. Alaman ku tukang merantau mah. Namanya. Komo dahar daging liat geura ditelen teu katelen utahkeun kana pon geus ganti deui lajin. Besok sieun ieu teh apa teh tingali. Ieu nu eueuh teh tulis cebre desa kitu tungtungna mah dahar tadina wareg teh asa teu wareg da mayarna rada gede. Nah mata kieu cenah aya nu nawisan geus simkuring teh. Cenah. Eta cenah tong kanu sapeda wae cenah tuh kanu motor cenah tuh. Cek abis itu di mana teh kanu motor mah sok lieur setiap kitu. Sok lieur cenah kanu motor mah. Sok lieur, lieur ulah misalkan ayeuna urang can boga duitna keur meuli motor, lieur ku mayarna. Nya bener. Terus sepatu teh lain bobokongan dulu. Apa atuh dia aya ayeuna pokona mah urang di motor sama tapi punten nya sana sabi ya. Pan disalahna ge setoran. Sadakeun klakson kredit. Nah, eta kitu. Ngajablokkeun pantau sareja teh geus pinuh anu saya kurinyuh teh geuning ieu napa? Isina buka teh lain gablak. Malarat lambat. Ayo, tak kitu cenah mah lieur cenah kanu sarua eta ge cenah. Cenah motor teh cenah ganti atuh cenah kitu kumaha motor anu teh heueuh teh. Lieur nya. Metak lieur motor ieu mah teh kanu sirah teh. Ana cok bedana ya motor butut jeung motor halus. Kade Mohon bedana. Bedana naon sok? Nya bedana nu tadi teh lieur. Motor siji naon deui tah? Dumsing. Sanes. Aya motor ieu mah motor butut mah lamun sakali teh sok panas kana mesinna teh. Tah aya motor anyar mah misalkeun ieu teh lain mesin nu panas teh mesin mah tiis. Nya. Ngan sirah anu panas. Oh. Tapi Pak, aduh etos dijelaskeun geuningan. Jadi kahartos akal abi oge. Jadi bedana teh Nya. motor butut jeung motor halus teh kitu. Nya. Itu tah. Tah ayeuna abi ieu deui Pak. Mana? Non bedana ngompak ban mobil tawa ban motor jeung ngompak taeun. Awalnya teh. Eta we nya. Eta lah teu kada dijelaskeun pada uninga pinten. Nah, waktunya aing opat. Terus ngalampung pemirsa doh di jalan masih Jalan. kumaha tah aing ngompa ban motor. Ari ngompa ban mobil mah paling teu ban motor Pak tos dikompa teh cina bolongor, ai ngompa taeun mah tas dikompa teh beureun ditutupan gitu, bedana teh. Oh gitu. Aing sekali mah lain kitu. Oh kumaha Pak? Aing ngompa ban motor mah di kompa teh melunung teh harita keneh gitu. Aing ngompa teh mah engke deui. Oh, paneuri. Gitunya bisa mah gitu nya. Mata wargi-wargi ulah sok saromong teuing nya kade da urang teh geuningan diciptakeun ku Allah teh tina barang hina. Nah sok jada disomong. Kalau rumah irama ge kita teu nagun apa ade teh mah. Gitu Pak. Itu kesombongan terrepet cenah Pak. Itu keangkuhan torotot-totot. Alhamdulillah Pak ulah teh urang teh geuning nya teh duwe kumaha Pak. Mana diselang heula ku iklan Pak. Iklan heula. Waduh, geus loyo deui wae teh jam sabaraha Pak? Setere. Iya tah obatna mah minum kopai geura insyaallah tuh. Saat teh pina bade.
utara bika mah jadi cenghar deui suara main serang deui ditinggal ku jarum coklat dulu. Mantap. Tah gitu pemirsa, aya obrolan puguh teu puguh urang teh nya. Nyata mah kalau misalkan aya luang kepada orang anu saya nama canak gitu anu awan ulah nu awan mah ulah modal ya ulah disalahgunakeun ulah modal kuat seperti ieu anu awana singkahan tawa piceun anu saena canak bubar jumahan batur aya senal saya mun diparake nu butut ditaringalkeun aduh da ulah kadinya nya masalah karena sifat gitu nya tak itu leres tah kitu pemirsa pangieunan obrolan singkat dan angkat ayeuna mudah-mudahan aya manfaatna gitu nya amin sok sanaos babalagu jangan bari heureuy tah kitu tapi dari luang mah nya istilahna teh lamun cek dinu hayam teh mah nya dinu hayam sok sanajan bijina tinu bujur hayam leres ai noguh nya cok canak we tah kitu tapi aya nu bujur nu di jelema gitu. Ari nu bauna piceun gitu Tinu geulis di artis bijina mah tinu eta mah nya anger artis teh ningali raraina dari bujurna mah sarua wae beureun antara artis jeung nini kitu kena kitu nya atuh aya pade mending hayam mending artis Ari abdi mending dua nana artis hoyong ayam hoyong Tah gitu pemirsa. Nah, mudah-mudahan aya manfaatna sakitu wae nu pikatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi